Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Na ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji cariyos fiksi mini basa Sunda yasana Enda Sri Faudwal kalayan judul Basa Ngiuhan. Wilujeng ngaraoskeun rung kareke tepi kaparapatan breg teh hujan gede atuh puguh we rancucut da teu kaburu ngiuhan culang cileng neangan pangiuhan. Alhamdulillah tonggoheun jalan nu rek asup ka wates kota aya warung baso lumayan batan awak cipluk jeung kabulusan. Teu loba pipikiran naon. Buru-buru lempang muru ka warung baso. Assalamualaikum. Cekeng, uluk salam. Waalaikumsalam. Cenah ceuk nu boga warung jeung nu aya di dinya rampak ngajawab. Bari gek diuk kuring netep nu boga warung. Aya nu ngageter jero dada bahasa nu boga warung ngajak seuri bari nawaran daganganana. Sumeblak. Bari nungguan pesenan kareret ku juru panon aya nu ngalayang. Ditinggalian ieu mah ngagarentes terus bebacaan. Bujeng hayang ngadaharna nu aya hayang ngalungkeun ningali emih neuteung arotai hirup. Ret ka tukang baso nu terus melongkeun. Lila-liwa awakna jika dibungkus ke lawan bodas nu geus pinuh ku letak. Cag baraya sakitu anu kapihatur fiksi mini karyana Enda Sri Faudwal kalayan judul Basa Ngiuhan. Sakumaha biasa cariyos fiksi mini mah singkat pisan.
aya kalana sesah kateguh naon anu dicarioskeunana. Mung tangtosna aya kata kunci anu ngebrehkeun inti pasualanana. Dina carios basa ngiuhan ieu dicarioskeun hiji jalmi anu kapegat hujan. Salirana dugi karanan cucut kumargi teu kabujang ngiuhan. Namun alhamdulillah tonggoheun jalan nu bade lebet ka wates kota aya warung baso. Anjeunna gurag hiru lebet ka eta warung. Maksudna lian ti bade ngiuhan oge hayang nuang baso supados teu karaos tiris teuing. Namun ku si tokoh karaos aya nu benten. Boh ti tukang basona, boh tina baso anu diasongkeunana. Sokomo kareret ku anjeunna aya nu ngalayang. Sabangsa bangsa lelembutan. Dina akhir carios salira si tukang baso lami-lami lir nu dibungkus kaleuan bodas bari pinuh ku leutak. Kinten-kinten kumaha pamadegan baraya Kang Has ngeunaan inti masalah carios ieu. Pamendak Kang Has mah ieu nyarioskeun yen tukang baso teh ngangge pesugihan istilah ayeuna mah janten henteu kosong bolostrong namun dibantosan ku bangsa lelembutan supados icalanana pajeng. Sakitu anu kapihatur sakali deui hatur nuhun ka Enda Sri Faudwal anu parantos mafarin kaparcentenanana ka Kang Has kangge ngajomantarakeun ieu fiksi mini dina Wanda Sora. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.